Pupuh. Pupuh teh karya sastra wangun ugeran anu kauger ku aturan. Aturanana aya guru lagu, guru wilangan, jumlah pada lisan, jeung watak pupuh. Guru lagu nyaeta sorat vokal tuntung. Guru wilangan nyaeta jumlah engang. Sedengkeun watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Pupuh jumlahna aya 17. Aya pupuh sekar alit, aya pupuh sekar ageng, nyaeta pupuh sinom, kinanti, asmarandana, jeung dangdang gula. Sesana kaasup pupuh sekar alit. Pupuh aya 17. Aya pupuh kinanti anu watekna ngadago-dago atau nganti-nganti. Aya pupuh asmarandana watekna yaeta silih asih atau kasmaran. Aya pupuh dangdang gula nyaeta watekna agung. Aya pupuh sinom watekna senang atau gumbira. Aya pupuh pangkur watekna keheul atau lumampah. Aya pupuh mijil watekna bingung atau sedih. Aya pupuh durma watekna nafsu atau keur perang. Aya pupuh mas kumambang nyaeta nalangsa peurih. Aya oge pupuh pucung piuruk atau banyol watekna. Aya oge balakbak heureuy atau pikaseurieun watekna. Anu ka-11 aya pupuh magatma watekna prihatin atau babanyolan. Anu ka-12 aya wirangrong atau watekna era atau wirang. Anu ka-13 aya gambuh watekna bingung. Anu ka-14 aya ladrang watekna banyol. Anu ka-15 aya lambang watekna heureuy. Anu ka-16 gurisa watekna guguyonan. Anu ka-17 juru demang watekna kaduhung. Tapi henteu leutik hate. Tah, pupuh pucung teh salah sahiji dina 17 pupuh. Dina sastra Sunda, pupuh pucung mibanda watek anu ngagambarkeun piuruk jeung banyol. Dina sapada bait aya 4 pada lisan. Aya guru lagu jeung guru wilanganna 12U, genep A, 8E atawa O jeung 12. Pupuh pucung. Aduh ibu, nyembahkeun tobat paralun, preh rumaos pisan kana piwuruk teh nonggong, balukarna karaos pisan ayeuna. Tah anu bieu salah sahiji contoh rumpaka pupuh pucung. Loba keneh rumpaka sejena gumantung kana tema-temana. Rumpaka pupuh pucung di luhur teh eusina ngeunaan piwuruk yen budak teh kudu nurut kana papatah indungna sabab bisi aya balukarna.